Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salajengna urang teraskeun pembelajaran tentang dahan diri dina bahasa lemes sareng loma. Bahasa lemes sok disebat oge bahasa hormat. Biasana bahasa lemes sok dianggo kanu saluhureun, sapertos ka mama, ka bapa, ka aa, ka teteh, ka uwa, ka mamang. Sedengkeun bahasa loma biasa disebat bahasa akrab. Biasana bahasa loma sok dianggo kanu saumuran, sapertos karerencangan. Teras, kumaha carana ngarawat bagian dahan diri urang atanapi bagian awak urang? Urang kedah ngarawat sakabeh awak. Kumargi, awak nu bersih bakalan jadi sehat. Awak anu bersih bakalan jauh tina panyakit. Carana nyaeta teu kenging hilap, mandi nganggo sabun, diangil nganggo sampo, nyikat waos, kedah bersih sadayana. Komo ayeuna aya Covid, urang kedah hati-hati upami di luar bade uwih teu kenging hilap, ngabasuh panangan, teu kenging hilap nanti ngagentos acuk sareng teu kenging hilap langsung tiba. Cenah, cobi perhatoskeun mana nu disebat bahasa lemes, mana nu disebat bahasa loma. Sapertos rambut mangrupakeun bahasa lemes. Bahasa lomana disebat buuk. Kagunaanna kanggo ngajaga sirah. Taar disebat bahasa lemes. Bahasa lomana disebat tarang. Kagunaanna kanggo ngajaga kesang teu kana panon. Soca atanapi KCR disebat bahasa lemes. Bahasa lomana nyaeta panon. Kagunaanna kanggo ningali. Cepil disebat bahasa lemes. Bahasa lomana disebat ceuli. Kagunaanna kanggo ngadangu. Pangambung disebat bahasa lemes. Bahasa lomana disebat irung. Kagunaanna kanggo ngambe atanapi ngarenghap. Panangan disebat bahasa lemes. Bahasa lomana disebat leungeun. Kagunaanana kanggo ngagerakeun barang. Rema disebatna bahasa lemes. Bahasa lomana nyaeta ramo. Kagunaanna kanggo nyepengan, kanggo nyekelan. Sampean disebat bahasa lemes. Bahasa lomana disebat suku. Kagunaanna kanggo lempang atawa nangtung.